Terus nos tawasul, nos rotibul hadat, dugikan nos maulid debat. Mudah-mudahan maksud dalam sadayana sigi kabul Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulkan kena pangawasan urang bahas kamari urang ngabahas rojaban ayeuna diteraskeun ngabahas rojaban eta makna nilai rojab. Waqala alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi alaihi wasallam, inna rojaba syahrullah wa syahbana syahri wa rabbana syahrul ummati. Sahukan Rasul sanyanyana bulan Rajab syahrullah, bulan Allah, wa syahbana syahri, bulan Sya'ban bulan kami. Sahukan Rasul wa rabbana syahrul ummati, sedangkan bulan Ramadan bulan umat kami. Dina sasi Rajab ieu seueur pisan kautamian. Diantawisna di mana-mana urang ngeureun puasa dina sasi Rajab, maka urang bakal menang kautamian dina sasi Rajab jeung agung pahalana. Diantawisna saur kanjeng Rasul ahad kabur ta'id wa muslim annahu qala alaihi wasallam. Tas mengeluarkan Imam Bukhari sareng Imam Muslim annahu sanyana kanjeng Nabi qala parantos ngandika kanjeng Nabi alaihi wasallam, inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajab asyadu bayadan minal laban wa ahlak minal asad. Saudang Rasul sanyanya di lebat surga yang hiji wahaman. Eta wahaman teh yuqalu lahu rajab, disebutna wahangan rajab. Eta wahangan rajab teh asyadu bayadan minal laban wa ahlak minal asad. Lebih bodas banget bodasna tibatan susu, wa ahlak minal asar lebih abis tibatan. Sing saha jalma anu puasa sakinten dina sasi Rajab bakal dipasihan meueut ku Allah subhanahu wa ta'ala cai wahangan rajab. Sapoe puasa sehari puasa bulan Rajab bakal dipasihan minum cai wahangan Rajab. Nukacina bodasna leuwih susu abisna leuwih nikmat. Lamun kumpulan ke alam dunia jadi rebutan eta cai wahangan Rajab. Ngan ieu cai wahangan Rajab teh dicariskeun jalma anu puasa dina sasi Rajab. Ayana di mana? Di jero surga. Ayana di surga na Allah subhanahu wa ta'ala khusus jalma puasa dina sasi Rajab. Bahkan saudara Rasul quluna sinyaun yaumal qiyamah. Ya ayyuhal mu'minun kullu nasin diaun yaumal qiyamah ila anbiya wa ahlihi wa sa'ima rajaba wa sya'bana wa ramadana. Setiap manusia jiaun saudara Rasul dina kayaan laparna. Di mana kayaan laparna? Yaumal qiyamati, di poe kiamat. Sakur-sakur manusia dari poe kiamat mah dina kayaan lapar.
illal anbiya wa kecuali para nabi jeung keluargana para nabi. Para nabi jeung keluarga para nabi di hari kiamat moal ngarasaan lapar. Sahabat ya Rasul anu moal ngarasaan lapar di poe kiamat salian para nabi wasoima rojaba anu moal ngarasaan lapar di poe kiamat salian para nabi jeung keluarga nabi jalma anu biasa dina sasi Rajab moal ngarasaan lapar di poe kiamat. Wasabana wa Ramadana yang jaman puasa bulan Sabat bulan Ramadan moal kaeunaan lapar di poe kiamat. Fa'innahu sibabun lajuhun lahum wala aksu. Bahkan ieu jalma anu puasa dina bulan Rajab, dina bulan Sabat, dina bulan Ramadan, ieu jalma kabeh di poe kiamat sibaun dina kaayaan wala aksu jeung teu ngagaluhan dahaga rasa haus bae. Muara seger jalma puasa dina bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Ramadan. Mantap urang datang bulan Rajab wayahna kudu puasa. Biasa urang ngopi isuk-isuk bulan Rajab mah wayahna kudu ngarasaan puasa. Nu biasana ngadahan goreng pisang isuk-isuk haji wayahna bulan Rajab urang aya meunang kautamian jeung pahala bulan Rajab berarti urang kudu ngasaan puasa. Nah yakin tetelan geuning puasa dina sasi Rajab teh ageung pisan pahalana. Salian ayeuna teu ngarasaan lapar ke poe kiamat bahkan geus dicawiskeun nyaeta cai wahangan Rajab anu aya di lembet surga. Hubyan sauban annahu qala dikayatun bisauban annahu qala sauban bernama Nabi Alaihi Wasallam sahabat sauban kapitosan kaula sasarengan sareng jeung Nabi pamarona di maqdiratin tawaqqa suatu wasalam pada bukaan syadidah eta kami pabarengan sareng Kanjeng Nabi ngalangkung ka tanah mati pakuburan kubur urang mah ngalewat kana pakuburan bawa ka surat puasa geus mugi ka pemakaman umum eta Kanjeng Nabi apa diam termenung Kanjeng Nabi pabaka bukaan syadidan sada syukur terdiam Kanjeng Nabi di tengah-tengah pemakaman umum Kanjeng Nabi nangis ngabagingin Kanjeng Nabi nangis. Sumada Allah taqullahu rumah kata ya Rasul dina nangis naeta Kanjeng Nabi disarengan doa Gusti Allah. Sahabat sauban penasaran naros ka Kanjeng Nabi. Sahabat sauban lima bapak ya Rasul karena naon salirah nangis ya Rasul kumaha wal Kanjeng Rasul faqala ya sauban haula yu'ajibuna fi qudurihim wa da'watul lahum. Sauban saukan Rasul haulai ieu kabeh penghuni kuburan anu aya di tanah mati ieu di tanah umum ieu yu'ajibuna fi qudurihim untuk disalisa kabeh dina jero pakuburanna. Keur disalisa kabeh dina jero pakuburan.
wa da'watulahum dan musim kuring nyaho bahwa ia ahli pakuburan kenter disiksa ku Gusti Allah. Ahli pakuburan kenter disiksa ku Gusti Allah, matakan kami nyaluan Allah Subhanahu wa taala saeueun jumros santos ngaduka kami ka Allah bahwa Allahu azab langsung diringankeun siksaan Allah eta ahli kubur diringankeun Allah Subhanahu wa taala subhanahu wa ta'ala. Tuluy Kanjeng Nabi nyarios ka sahabat-sahabat ya saulan sahabat sausan lau somaha ulai yauman min rojab wa mana minhu lailatan ma ujibu fi kuburihi. Saukan ya Rasul ka sahabat sausan lau somahe sahabat sausan lamun pek ieu jalma puasa ahli kubur puasa dina dinten naon ya Rasul yauman min rajab puasa sampai dina bulan Rajab wa manamu minhu pek pentingna teu sare beurang puasa penting teu sare beurangna puasa bidaan kurang ngarep karena wajib Allah hayang dipikari Allah Subhanahu wa taala illa kataballahu ibadatan sanatin kecuali bakal dituliskeun ku Gusti Allah ibadah sakawin ibadah soma naharoha wa qoma layaliha anu ibadah sakawin teh urut-urut ahli puasa turun tahajud bisa mual kira-kira orang puasa 1 tahun turun samari ayeuna sholat tahajud turun 1 tahun. Nah lamun urang puasa sapoe sholat tahajud saperti bulan Rajab sarua dituliskeun ku Gusti Allah jeung puasa 1 tahun terus ayeuna sholat tahajud 1 tahun. Maka ulah ditinggalkeun bulan Rajab, ulah ditinggalkeun bulan ibadah ka Gusti supaya urang meunang kautamaan jeung pahala dina sasi Rajab puasa arek insyaallah. Mudah-mudahan urang kana datang na bulan Rajab bisa ngalaksanakeun puasa anu geus puasa kuat ayeuna saminggu sapoe lah ya tebuan sapoe atuh mah nya deui ya sapoe puasa dina bulan Rajab ngarang-urang meunang pahala teh eta kautamaan bulan Rajab nyaeta urang puasa dina bulan Rajab. Mudah-mudahan ieu puasa ka puasa ieu payun naon si kautamaan maca sholawat dina bulan Rajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.